nuju aya di Graha Sanusi Harjadinata. Nu aya di Unpad di Pati Ukur. Penasaran urang nanaonan wae? Penasaran urang bade nonton naon di dieu? Hayu urang tinggal sasarengan. Tah, urang nganjang ka Graha Sanusi Harjadinata Unpad di Pati Ukur teh kanggo nonton pagelaran Rumawat Pajajaran ka-108. Dina raraga bis Natalis ka-68 Unpad. Unpad ngayakeun pagelaran Gening Karesmen Sikabayan. Anu midangkeun tokoh Sikabayan muka telah pangendulan tapi loba akalna. Pacengkadan jeung pamajikanana ngagambarkeun romantika hirup rumah tangga anu ilahar dina kahirupan urang Sunda. Tapi diselepan ku guyonan anu muka pamikir jeung hate urang ngeunaan jatining watak manusia. Salian ti pintonan Gening Karesmen Sikabayan aya oge pidangan-pidangan anu dipidangkeun ku bintang tamu di antawisna ku Ibu Darosida, Ibu Rita Tila, Ibu Rosyanti, sareng Yudhistira Widyagiri. Naskah karya Wahyu Wibisana tur dipiriku karawitan Sunda anu disusun ku Mang Koko sangka nandeskeun roh pintonan. Gamelan Lara Salendro dipilih pikeun tatapakan nu nyangreut sekar gending dina dialog secara estetik. Pintonan ieu teu hungkul ngahirupkeun humor khas Sikabayan, lian ti eta ngawangun kritik sosial ngeunaan karancage dina nyanghareupan rupa-rupa ujian. Tah, upama ditilikan runtuyan caritana teh kieu. Dimimitian ku adegan Sikabayan jeung ambu nu keur pasea, alatan Sikabayan teu gawe atawa pangedulan. Nu satuluina Sikabayan aya ide. Kumaha mun manehna jadi dukun palsu. Tidinya manehna ngahajanyeun hiji tokoh supranatural nyata Dewa Asmara atawa Batara Asmara. Para bujang jeung lanjang papada ngadatangan ka imah Sikabayan sabab hese nyiar jero teh tungtung nama ningan para bujang jeung lanjang teh bisa kabobodo ku Sikabayan. Sikabayan nitah maranehanana mawasa sajen kayaning hayam hideung, hayam bodas jeung pare. Padahal mah eta sasajen teh keur Sikabayan jeung keluargana. Wahyu Wibisana nandeskeun dina naskahna batani bobodo deungeun mending ngabobodo deungeun. Aeh ketang henteu rumasa bodobongan bodo ngabobodo maneh. Dilaju aya adegan ambu anu geus kesel nepi ka ceurik ngageunggeui sabab Sikabayan ngadua keneh. Tah, isaprak bujang jeung lanjang anu dibobodo teh datang ka imah Sikabayan bari mawa sasajen. Ambu Kabayan antuk nama ngarasa heran binarung bagja sabab salakina nu pangendulan bisa nyumpunan hirup jeung kahirupan tanpa suhut digawena. Garapan karawitana ditata deui ku Sony Riza jeung Ilham Firmansyah pikeun ngabengharkeun lapisan musikal nu geus dirarancang ku Mang Koko. Ku ayana aransemen anyar jeung olahan gamelan secara digital midangkeun nuansa hegar tanpa ngaleungitkeun akar budayana. Ku kituna Gening Karesmen Sikabayan teu wungkul jadi pintonan apresiatif. Oge jadi hiji pangalaman musikal nu nembongkeun luasna seni Sunda dina nyanghareupan zaman. Tah, nonton pagelaran Gening Karesmen Sikabayan teh jadi pengalaman anyar pikeun simkuring jeung nu sejenna. Tapi simkuring penasaran, boh ka pamaen, boh ka panonton nu sejen. Kumaha sih rasana sabada pagelaran ieu rengse. Ku kituna, yuk urang taros wae ngeunana eta. Oh siap. Sejak Widik gitunya kanggo wawancara akang siap gitunya. Banget. Dina Gening Karesmen ieu gitunya. Siap. Dumasar akang lakonkeun. Mohon. Akang teh peranna janten naon, teras tema nu dicandak teh naon gitu dina. Janten hari abdi mah janten bujang gitu, janten bujang anu teu meunang wae jodoh ieu. Afek teh Sikabayan banyak gitu, janten ngamargalantarankeun gitu nya ka Sikabayan da pedah aya eta teh padahal mah da bohongan teh aja eta teh.
Nah eta meureun ari tema namanya ieu mah saresna mah ngangkat kahirupan masyarakat urang Sunda lah gitu nya. Sosok si Kabayan ge pan eta mah saresna tos filosofi urang Sunda pangintennya gitu nya. Istilah dareh deh someh dan sebagainya, seueur akal dan sebagainya gitu. Tapi ieu teh saresna mah naon namina teh? Biasa jantan kritik oke gitunya, sok menuju harengheng ya alam negara Indonesia teh gitunya, istilahnya teh jantan diserba saatnya pan ieu teh abdi teh jadi bujang hese segala rupa gitunya. Tapi anu nyalametkeun urang teh lain luhur lain anu pangkatna raja lain pangkatna naon, tapi ku urang-urang keneh. Jadi hatina mah urang teh kudu silih gotong royong antara urang jeung urang. We nu mantuan urang teh anu deukeut jeung urang, nu pagiling gisik jeung urang gitulah meureun. Oh, kartos. Nah, pas nalika latihan aya teu kendala atau napi hambatan. Wah, seueur pisan. Tadi hal naon eta teh Kang? Wah, seueur pisannya. Pertama panginten dina latihan teh dan dengan berbagai kesibukan yang ada urang tehnya pasti hari latihan teh sok aya we anu teu hadir. Kan eta teh di nu kieu mah hiji anu teu hadir ge lumayan ngawagel gitu nya. Ya tapi pada dasarna mah gitu nya bade kumaha kendalana ge da panginten sanes tos pengalaman pangintennya abdi sadaya terus biasa menghadapinya gitu jantan aya we pemecahan masalah teh gitu. Jantan insyaallah hari naon teh kendala anu agung mah teu aya gitu nya istilahna. Dikeun teu kanonoman Sunda khususna simkuring mahasiswa. Oh iya. Dina ngamumule atau ngariksa budaya Sunda khususna dina Gending Karesmen. Ah nya. Akan gitu nya. Abdi mah moal katebih-tebih kana Gending Karesmen nya. Dari Gending Karesmen mah eta ai kesenian mah istilahna bersifat kana teh abdi resep teh kana kesenian atau henteu. Kan anu pasti mah kieu weh ka nonoman-nonoman mah ulah era nyarita ku basa Sunda eta heula. Lamun urang tos istilahna teh isi nyaris basa Sunda tos ngalemah urang teh basa Sunda ieu da kemah nu resep kana Gending Karesmen resep kana kawih nuturkeun. Nu penting mah eta ulah era nyarita ku basa Sunda heula. Ulah era nyarita ku basa Sunda eta. Hatur nuhun pisan Kang, punten ngawaga waktosna. Halo teteh. Hai. Wah, satu acana urang wawanehan heula nya ieu sareng namina sareng teteh saha? Teh Meme. Kami ieu Perkenalkan, nama saya Nadia Inasyifa. ya dari mana atau nepi ti mana ieu teh? SMKN 10 Bandung. Dari SMKN 10 Bandung. Bade naros tadi aktor favorit atau nepi aktor anu dipikaresep? Papi Sony yang jadi Kabayan sama Bu Elis yang istri Ambu Kabayan. Kalau saya Papi Sony yang jadi Kabayan. Terus adegan favorit anu paling resep gitu ta? Yang piringnya dialung-alungin. Kalau saya yang bagian joget-jogetnya. Kayak upami kitu kumaha kesana resep tuh nontonnya tadi Seru banget. Oke, hatur nuhun ya teteh. Dadah. Anu tos nonton pagelaran Gending Karesmen kumaha kesan sareng pesana? Alhamdulillah kanggo simkuring mah ieu tontonan anu bergizi. Margi tos langki pisannya pintonan sapertos kieu gitu. Janten nambihan perbendaharaan budaya Sunda. Nanging hanjakalna abdi yalira nembe terang acara itu tadi enjing gitu, tapi alhamdulillah tiasa dongkap ka dieu, tiasa nonton, tiasa nyakseni janten aya pengalaman enggal margi perkawis Gending Karesmen teh tos terang ti zaman SD nya tahun 80-an nanging nembe tiasa nonton langsung nyakseni langsung ayeuna gitu. Aya pesen teh. Kantenan kewajiban nonoman Sunda kanggo ngamumule budaya Sunda seueur sanes Gending Karesmen hungkul kapayuna kanggo akang sareng rerencangan nu sanes nonoman nu sanes panginten tiasa di ngadamel deui pagelaran sapertos kieu nanging ngalibatkeun siswa-siswi sakola janten ngawanuhkeun budaya teh langkung anggal.
sawis pintonan nu nembe ibu gending karesmedon. Saya pertama saya, memang itu aslinya. Ya mas kan ditabihan ku bangsa apa di kampingan, apa yang mereka kanggo ilustasi ini. Nah eta teh kampung bur diributkeun cenah kabayan teh prototipe orang Sunda. Rumah saya teh juga kabayan. Ya orang Sunda sana sih. Jadi orang Sunda mah tidak pernah terlalu berpikir siga kitu siga sikap. Tah sakitu wae kanggo palampahan orang dinten ayeuna di Unpad di Pati Ukur. Ayeuna mah mumpung nuju tiis-tiis terus aya nu haneut-haneut urang bade tuang heula. Sampurasun.